buktikan ayah kanyawan ayah nama rahasia nala mau nanya pipikannya aku pemajikan ternyata kumaha doa oh lain pemajikan kuy rumah keren apa yang dengan kema doa duit makia mumun deh kamu mumun kumaha doa aja tapi itu kumpul dirati coba ibu belah munafik siasa ya madun ya tinggal di biaya terus kiai kalau buka pesantren syariat namun terboga jangan bangun mau buka masjid namun terboga ya madun ya kayak gratis sadar nak butuh aduh ya duit orang duit sakit aku jadi duit bersih aku jadi lulus mati lulus mampus aku jadi lulus jamaah akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapenting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngai sorok huntuan namun geus kajadian kitu indung wirang bapak wirang tatangga wirang kiai kulit sok make lagu tapi laguna nu minta ibadah tong hari Minggu hari Jumat atuh ya bener balik ngaji kamari pesantren menang lagu bisa sekobar judulnya hari Jumat bener pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan harus kan pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tapi itu ada tepuk tangan kan persis si Pak Ud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Sadajana ka operator sound system ehona
dikirangan bae ulang nganggo ewe tos mental ieu tah ieu jelas vokal lagi volume tambihan salit kan salit C salit low C Rika Surika terus cekapkan nah ieu kanggo vokal supados jelas ka kupingna. Pengatur waktu penata acara nus musim kuring di hormat ngahaja protokol dipayunkeun sabab saazur mubarok moal naik-naik karena panggung pamit dipiwarang ku protokol beka isu di imah we terus nuhun kol nya protokol mobil khusus anu sangat dispesialkan tur diutamikeun kersana guru urang sadayana pun Bapak selaku pimpinan pondok pesantren oge ka para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah kunaon maka dispesialkeun ieu para ulama, para kiai, para asatid kunaon maka diutamakeun punten ibu urang moal wauh ka Allah urang moal wauh ka Rasulullah urang moal apal ibadah moal apal ruku moal apal sujud lamun teu aya syariat perjuangan para ulama, para kiai, para asatid nutos ngawauhkeun Islam ka urang leres pendak jeung Rasulullah can pernah ningali wajah Rasulullah can pernah foto lah besok main kayak apa terus aing bercalanap coba iya aja pohon kakek gitu mal wau ka Allah mal wau ka Rasulullah leres mal cinta ka guru ka ulama leres lamun teu aya pemahaman penjabaran penyampaian di guru-guru urang sadayana para ulama para kiai pendak jeung Rasul can pernah ningali wajah Rasulullah can pernah nguping suanten Rasulullah can pernah tapi kunaon dina hati urang aya rasa cinta aya iman anu sakitu hebatna ka Kangjeng Nabi Muhammad syariat eta teh aya jasa para ulama para kiai guru urang anu tos nyampikeun Islam ka urang leres yuk jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Sing bisa nyeun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Leres. Pisan. Mantap lamun anu rumasa pernah cicing ngaji di pesantren pek teu datang. Kata jelema teu gablek. Kaera. Gablek duit. Ongkos ka dieu. Gablek kaera. Jalan kaki. Ulah sudo. Leres. Kan saya badan. Ini jadi murian nih yang depan awak. Oh berarti mayoritas randa di dia. Asli. Bahkan dah orang diajar nyium jasa kajalma anu gede jasa. Cik atau yang pagi jeung guru ngaji di jalan kirang bara mere rokok nanya-nanya anakna di ku kiai eta indung bapana pagi jeung kiai di jalan teu nanya-nanya acap. Aya begitu aya. Ya sudon terus. Ulah sudon ah. Jeung ngaji teu meunang sudon. Teu aya di dieu mah nya. Aya ngaku.
Aduh ampun. Cing atuh panginjem guru budak anu geus ngajar salat, ngajar ngaji Quran. Kirang barang mere rokok atuh nanya-nanya. Hitung-hitung mayar jasa ka jalma anu gede. Makana urang doakeun. Hitung-hitung balas jasa urang ka guru-guru urang. Doakeun ieu para ulama, para kiai, para asatid, sini paranjangkeun yuswana. Tapi sehat walafiat, tapi barokah ilmuna, tapi beli rizkina, tapi istrina. Enak aja. Itu ini di tukang cara ngaprek amin teh jadi benar. Nganggok aing. Bicara ngaprek kami itu tinggal kena mingke. Bapak-bapak setuju? Setuju. Cicing yang nanya laki. Bapak-bapak setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Pasti. Kudu riweuh antara ya dan tidak. Ya, amin, tidak, ngedot. Ke doa terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah dicekek ini. Yang penting kurang doakan guru-guru dan sadana para ulama, para kiai, para asatid, tuan asatidah, sini para jalankan yuswana, kita bisa sehat walafiat, barokah ilmuna, gampang memiliki rezekina, dipapari dan turunan anu saleh terus salihah, anu mampu teraskeun perjuangan-perjuangan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, Kagersan Pak Bupati, alhamdulillah terjadi. Tapi adalah muriang gereja, banjir senjaga, terasa-asa Kang Dedi, manusia naik pernah milu kampanye, tapi terdibayar, tapi yang terdibayar, taksiran, tidak dari segi kaki doa, awas ya Bupati, Kang DS. Doakan para pemimpin orang sing sadoleh sing amanah. Khusus kersana apa saudara keluarga besar pondok pesantren dan Tabul Falah. Sakantenan ieu riungan kareuni para santri sekaligus syukuran pernikahan. Kersana Kamil Faizin nganggo jinal ahidin. Nah, sampai di barengan ke anak desa foto. Kami harus dengar ini warga nikah sareng kakok belum no. Kabutnya kita narawang kantor sok nonton. Narawang kantor sok nonton bakal jodoh. Akan di dia atau di dia ngarep ya ibarat pengantin hitanak gitu. Gersana pangarsa Kiai Kabil Faizin sareng Neng Indri Andriani SPD. Alhamdulillah para tos diagak tikahkeun tos tilu sasihannya. Tilu sasi. Makana pas bisa disyukuran ayeuna teh sababna sekarasa ngeunahna. Oh, karena syukuran mah kaitanana jeung nikmat. Berarti geus karasa nikmat kerak disyukuran. Gaya syukuran kaitan jeung musibah can pernah. Ustaz bayarna kitu pada Isa di bumi api kempel api tos ngabudu. Aya syukuran non alhamdulillah tadi sonten caroge tidak gor. Jika goblok. Berarti syukuran mah kaitan sareng nih. Berarti Kamil
Terus ngaroskeun Nikmat. Doakan Akamil, Teh Hendri, mudah-mudahan si Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Turunan alus sabar soleh. Duhur rizki anu barokah kanggo bekal ibadah. Oke, doakan ibu guru kersana guru urang sadayana pimpinan pondok pesantren paparingan sehatul afiat. Pauskeun yuswana dibarokahkeun ilmu atur rezekina turunan-turunan harus bisa oleh sadayana. Amin. Anu teu liren-liren kersana pun guru di dieu teu liren-liren SMS-an. Sudah datang jasa bubarok akan tilu poe tukang kering akan haji ulah ieu tilu dinten deui mohon tas panjangan jauh sok papanjangan ka itu tuntunakeun lagi enjing akam deh Haji udah angkat tapi sabarakin sonten jam baraha we bebas akam makin pusing gitu pada maghrib nyiapkeun mobil tinggali Sherlock 2 jam dugi karena naik suku sabelah kering Haji posisi di mana nemen naik sampean sabelah kira supaya itu dipotong jam bukti begitu nyampe ka dieu akan bunga tersangka ante kitu geuning kesana resep nyium lalang itu akan gara-gara awas kasur suri cuang pun aja pun guru ongko masya Allah sing sehat kan sing sehat amin Allah ya Rabbal si Asep Bubarok tengah rasa kaganggu di SMS di telepon bahkan wajar nggak maklum tahun sebabnya iya tos nyebar kemana-mana undangan kalau si Asep Bubarok ke 17 kemana-mana WA Salaman domba alhamdulillah sondesip saya tahu kobong ada bilang domba nawaran mbak bawa tak domba hiji 20 juta najis berkah saya tahu alhamdulillah wajar akan SMS-an sih datang wirang disebarkan ke alun derek mana kasih Bubarok yang datang wirang tentunya ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses aya perjuangan aya pengorbanan non perjuanganana tos lami akan nabi santaka jadi wayana pengisian yang diakan insyaallah kan kaping 1 jadi itu perjuangan disusul pengorbanan harta tenaga emutan harta dikorbankan aya tenda aya panggung aya sound system aya kameramen sanes makang ya sanes nu batur geuning dipasang di dieu anu bayar make harta guna jeung can kontrol tenaga dikorbankan para santri dulu korbankan tenaga nggak bebenah di tempat supaya nyaman halal hadir bahkan berkah ya tanahna ieu kampung non itu nengkelan
orang kira mungkin aja deh ngorotokan sudah dicoba nengkelan berkah ya nengkelan Masya Allah anehna berkah mesti tutup tembok kucoran bijil daun subur ya subur ya nanti dibahas ke dulu mana lah tenaga dikorbankan pikiran dikorbankan dan diduk akan saja sebuah kedatang korban pikiran dina perjuangan pengorbanan harta tenaga emotan dibungkus hiji bungkusan anu mulia naon nabi bungkusanana pangajian pangaosan ahli pengajian tina kalimat pangajian naon hatina pangajian harga disebut dia pangaosan tina kalimat pangaos naon hatina pangaos harga pantes aya jaminan sisa zaman mengalihkan sampean menuju majelis ilmu maka eta sami sareng makai jalan menuju surga amin betul ya kerja ini anggotnya sekalian aya jaminan sisa jalan mengalihkan sampean menuju majelis ilmu ngariung sareng para ulama para kiai para asatid maka insya Allah eta jalma-jalma bakal jadi jalma anu boga harga di hadapan Allah amin lain amin amal amin amin kenceng rutinan hareupeun imah pura-pura teu nyaho teu ilit-ilit kiai mah kiai gegerewekan ngebahas fikih ngebahas salat ngebahas wudu rutinan minggonan meni hese eta ilit ka majelis aya begitu aya aya begitu aya salaki ece itu waktu yang dengan salaki tadi sanes kanggo ibu-ibu sanes ieu mah kanggo bapak-bapak anu susah hese diajak rutinan beres ibu-ibu mah tong dibahas urusan pengajian jujur sungkuring sanes puji payunan ibu-ibu nu paling rajin ngaji di mana-mana ibu-ibu lamun daya gerakan majelis talif ibu-ibu rasan pareum syarat tolak ilmu leres daya capek ibu-ibu mah isu-isu kayak pengajian berangkat rutinan belaan sesehan ditinggalkan di imah beres gue nyesel make balik ngaji ayo begitu ayah dengekeun puput komar budin pepet dengekeun hebatnya ibu-ibu bahkan anu nekat ke pengajian mau sesehan disuruh kiai saya kacai bada lohor pengajian pinuh ibu-ibu penting pinuh dari baik asli sanes orang asli ibu-ibu rajin ngara rajin alhamdulillah itu hese bapak-bapak dan kuring di Cikampek kayak rutinan taruh bangun dan bapak-bapak kalau undangan sebagian 100 datang 5an aki-aki kabeh opat molor lu hiji batu matahan karpet namun ngondang ibu-ibu mah cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 hebatna ibu-ibu tah bapak dengekeun tolong undangan ibu-ibu mangan olok kejo eta awewe teh tekawur ngasongkeun kada harai begitu menit detik wadis hilang dari peredaran urang hinang kalau diasongkeun jeung piring-piringna leulih buang dulu mantap tong salah ibu-ibu ay balik ngaji tasnya ngadadak lalin tuh jujur saya dulu tapi dengekeun pak ya di pak aji dengekeun uhun dengekeun
siap bersih setting tas standby jeruk 5 bersih lamun nyuguhan bapak-bapak mah awe dilebet we awe jauh kararieu bapak-bapak mah luak ieu eta teh modus ningali batur meleng jauh leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok terpercaya kodok na kantong celana bapak-bapak pasti aya jauh aslinya nggak namun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu maki-maki nggak bahas wudu dijuru duaan sih kacawis milu ceramah ngomong tiung batur tiung maneh na pikiran calunas cewek di bawah kamar jus udah ada curiga ya wajah-wajah lajada di dia di si Sophie aja mengajar bapak-bapak mah adem tenang sunyi senyap dan melolong Tunduk bapak-bapak lamun asup ka majelis luak dieu ningali tihang jeung tembok kanggo naon ngatur strategi aya tihang kosong langsung jangan nempelkeun tonggong pami tonggong tos nempel kana tihang kana tembok dilanjut strategi kedua nyeleupkeun hulu beres lalaki mah damai Tunduk sing parajan Yuswa amin bagi daya gerakan pengajian ibu-ibu pareum syiar Islam ibunya leres teh sing panjang Yuswa amin ya ka kiainya ka guru ka ustad bogo mudah-mudahan tidak perjuangan pengorbanan harta tenaga ilmu dan anu dikorbankeun pun guru di dieu dianggo pangaosan sinjan tabungan amal soleh amin rezekina sing langkung dibarokahkeun ku Allah amin ibu bapak dari natur rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain tibaeun mangga pangruh kalbu kajembaran mana puji nu jadi panghias ati urang kentonkeun kana maha suci puja jadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa urang ditiswan cerumus tadi linggang bangsa nulugina takdir tetes dipungkir kadar tetes disinggal jauh-jauh dijugjug agang di teh balet ngeukeun gaban dalet ngembat nyantang pindang ngariung mumpulung kokok karonyok di haflah mubarokah teh sanes keur nyuk ceruk ilmu panemu ala pangabisa supaya bisa ngawenjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala mugia dikawin keterning ati nyang karuh dina qalbu kalian kauningan mana anu ikhlas galakakeun dua dampal sampean di masing-masing bumina sejak mubingkeun pangaosan ti kawin dugi ka akhir mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh amin salajengna rahmat salam kawijungan boga tetep salawasna dilungsurkeun dikucurkeun tur dikecerkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, tabi'in, kepada ulama-ulama sholihin, kepada pengikutnya khusus urang nu hadir di tempat mudah-mudahan urang sadayana masih kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Untung urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Naon kauntungan urang jadi umat Rasulullah sih? Urang teh umat Islam, umat nu paling mulia di hadapan Allah
dibandingkan jeung umat anu sanes. Alhamdulillah. Naon nu jadikeun mulia urang umat Islam dibandingkan jeung umat nu sejen asa? Apa orang umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu? Umat nu sejen teh aya salat 5 waktu. Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan? Umat nu sejen teh aya puasa Ramadan. Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh? Umat nu sejen teh aya haji umroh. Urang telusuri sasarangan tapaburan punten. Lamun rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah make salat urang punten khusus pikeun pribadi sasepuh barok. Karunya belah ieu kaharangan. Katingali ayeuna aja. Setuju kuring di dia? Kuring nu teu setuju. Atuh mah pindah ka dia. Dino. Itu lo gak ini. Ikan pribadi sasepuh barok pun lamun rek ngukur kamuliaan sasepuh barok make salat sanes subuhdon sanes goreng sangka ka Allah ngukur kamuliaan sasepuh barok make salatna anu 5 waktu masih jauh can mampu jadi ukuran anak sabab salatna sasepuh barok boro-boro nyampe kana khusyuk tumanginah ge can bisa boro-boro khusyuk tumanginah can bisa duka ibu-ibu mati dia ke salah khusyuk beuna Bu tos khusyuk dan ibu-ibu mati dia saking ku khusyuk nepi ka poho kana rokaan atuh khusyuk da bangah hulung itu ukur rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah maka sholat 5 waktu di dipidamel kurang masih kene jauh ukuranana rumaos teh boro-boro khusyuk tuh mangin hage can bisa takbir nepi ka peureum aya khusyuk Allah bisi aya takbiratul ihram di diri urang seperti kitu ulah dibeungeulkeun eta teh keur ngakurkeun meureun ucapan niat dina lisan sareng geureutos dina hati kitu daripada gaduh biasa eta setan ngagoda pantes Rasulullah maparidan doa ke para sahabat memeh niat dibaca ulah batu memeh niat salat dibaca baca heula doa perlindungan supaya keur salat digoda ku setan mana doa ngasih Rabbi inni a'udzubika min harajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun sok diawasalah eta ibu sok diawasalah eta tara halus ya memang sok setan ini begitu dibaca eta doa Allahu Akbar setan mulai ngagoda urang ngagoyakeun kahusyuan katumaninan salat urang mana digoda soca susah yang lalaki aya berjamaah di masjid ya sok tepanon lain karena tempat sujud khusyuk kieu lah oh ibu teh macam samping batur nu lihat tapi di atas ya harus di atas ya mahal ini bagi mawar sama
lamun malaikat tukang heureus mesti tajong da jelema balanya di mana tolong ikut sholat mapai harga samping panon digoda irung digoda imah deket masjid waktu sholat ulah ngagorengan lokasi bisnis lah pohon gelap goreng asin maksudnya mulak ke jero masjid sholat langsung melilit aduh sajok ngajong petenya sabal goang sabal diliwat baik sholat aliwat Allah Aisyah rekaman irung digoda panon cepil anu deket masjid waktu sholat wayah anak ulah nyetel musik hargaan jelema anu keur ibadah di masjid pemberian ente ke masjid kegiluan berjamaah dulu berjamaah kau diganggu hargai betul awati nu keur sholat can istiqomah ceri bisa preman imsak lohor sholat ngedu atau ngajeblak menang hidayah Allah ceri can kuat musik tarik mereka dengek ke masjid kita dua kue kuring latihannya joger musik jumlah itu ngadu ke masjid mereka dengek kudu sholat bang itu empras celi kaganggu irung satu hiji maaf ulah waka santri kiaina ajengan anak bisa roah kahusuan ke sholat hancur kahusuan anak gara-gara kudu hiji digoda naon ke sholat nahan hitut pasti ada ngalaman ya ke sholat nahan hitut pasti ngalaman aja atau kan leungit ada kahusuan perang orang ke sholat batal dunia sarokat jadi batal kenyes dia karena gerbang kita dilema kita antara ya dan tidak ya tembakan tidak tetap dalam pertahanan tapi kan resikonya jadi robah sok coba tinggali tolong saksikan dengan seksama bagaimana gerakan reaksi orang sholat nahan hidup dibujur karena sirah gering asepnya ho aing ngalaman tenang ke kudu ngalaman pun ibu-ibu mah kaciri pisan anu kena panjang ibu maaf lamun aya jamaah ibu-ibu hareupeun urang ngagerebeg di mana pun di kana eta mau kena ngagerebeg itu patut dicurigai eta ibu-ibu kena anu itu kerpet-pet tong asa-asa geuleuh teh di tukang we asli eta kejadian ya Allah ya Rabbana eta rombok caduk ngaganggu jauh tidak kahusuan leres gak boleh gara-gara sholat asep mungkin gara-gara puasa Ramadan kurang jadi mulia di hadapan Allah maaf saya Asep Mubarok tahu diri kualitas puasa saya Asep Mubarok masih jauh tidak kesempurnaan boro-boro nyampe kualitas khusus nyampe kualitas khusus can bisa
Jasa bubar puasa kualitas umum kene ngan ukur mampu nahan lapar haus wungkul panon can milu puasa biwir can milu puasa leres kadang-kadang paningan maksiat aurat masih kena nemrak leres. Ya Allah untung asep akan masalah Ramadan ti isuk nepi ka sore tarakan warti imah kunaon gitu sieun ningali aurat istri akan mah di bumi wae hebat. Naon kegiatan akan kadang-kadang sare ya kadang-kadang tadarus asep kadang-kadang nonton TV ini nonton TV asep pan Ramadan madina TV ini acara pengajian wae mohon kan abdi ge apal ngan aya nu bahaya naon iklan acara pengajian iklan gift obat kecantikan orang body jelas heran geuneuh Rexona jelas orang sanes disalahkan beres tapi dia nyala rambung iklanna dan body kamu ping-pinga ditinggalikeun sabun jang dadana ditinggalikeun Rexona jang kelek-kelekna ditinggalikeun cocok iklanna nyambung ngan hiji anu teh nyambung iklan teh Soptek atuh kana sarang pikayeun beunang tadi deuleu Soptek ajol-ajolan yang maksudnya dianggap pakut aing teh kuring nepi ka mikir oh berarti Soptek mah jang awewe anu ajol itu geus anu loba pertanyaan sini ampura kalau kakurangan tina ibadah puasa urang demi kembali ngantunkeun urang Ramadan simpanjang biswa penak di Ramadan tahun bayi kami sadar sing asup golongan al-faizin jalma menang di hadapan Allah amin ya Allah ya Rabbal sakan tendang sim kuring ngawilujeunkeun ka sarena haturan boboran siam minal aidin wal faizin. Aku nggak butuh senyummu, tapi aku butuh jawabanmu. Ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Amin. Ya, coba Bapak ikhtilaf itu. Ya, tak lomba itu mohon maaf lah. Itu kumaha ya. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Gitu karakana jawab nih kuring jeung nyarios bu hapunten abdi lahir batin tah eta sami-sami nyambung coba turunna doa dijawab sami-sami coba minal aidin wal faizin sami-sami harus rekaman Pak tidak kalimat Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin doa eta teh teu bisa ngajawab takobal Allah atuh amin ya Allah ya rabbal alamin hapunten abdi lahir batin sami-sami nyambung minal aidin wal faizin sami-sami untuk doa dijawab sami-sami soalnya imam beres salat maghrib ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah makmum kompak gitu kan sari-sari kok kita kerja sarawan musuh hapunten abdi lahir batin Sami-sami. dari lebaran ke kudu latihan deui lamun lain gara-gara puasa Ramadan asep mungkin gara-gara haji umroh urang mulia di hadapan Allah pun tanpa haji bu haji
khusus pribadi si Azab Mubarok masih jauh kualitas haji umroh si Azab Mubarok tina kasampurnaan. Balik ke Mekah karak menang kopea bodas, balik ke Mekah ibu karak menang abaya, menang beli di hotel, ngerasakan khusus sholat di Mekah. Dah ada pun ayah Ka'bah, tapi kacari kata jamaah sholat. Wah, balika. Balika nengkelan. Pak Haji Bu Haji sholatan tercerik deh. Pertanyaannya, kemana air matamu, Ji? Gue di Mekah. Tapi jujur ulah waka asup ke Hajar Masjidil Haram karena di luar kene dikumpulkan ku pembimbing pada lebat ke Masjidil Haram rek toat dan tos dirujuk cai soca kamari ke umroh simkuring aki-aki gigir celik wae sukunan kaliyak wae lain bah, udah mencari baik. Bagus. Kermorakna preman sok nyawer organ. Sudah salah diujuk. Gratis. Bagus. Bah, kuring geser walau badosa. Pantrek bersih jadi dia. Jang haji. Naon? Masjid Haram namanya dia harapan ada mana nama kakak di Jakarta Hotel dia Masjid Haram bikin ngabuak hanya kalau bicara dari ngariwukeun ayeuna kedeung rek asup rek toat jemaah ikuti talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Masuk babus salam, ikuti doanya jemaah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Bikin masuk haram belai Ka'bah. Tuker nangis langsung ngerem ningali Ka'bah. Masuk di aki-aki. Benar mbak, nangis terpantes sombong, terpantes sopir harus kenal pantes disombongkan payunan Ka'bah harta rek disombong maaf demekar mobil mewah jalan di taksi mobil harga miliaran di taksi orang kunon di lembur jadi sombong karena kapan sahiji bari candu nasuk mending mungnanya kata tanya atau makin nyawa dah mobil ke 4 tahun kadangin kita mengkol tak rem di jejeritan iya mobil pun itu bisa ulah sombong ku nampu ilmu maaf seueur ulama masyhur di itu ulama besar nah orang baik kalau karaknya harus tikis mau dipapatahan ku batu usaha napun dah udah kabar sore naon ece punten mas sadar masing-masing punya kekurangan leres sasana aja bijil di sahana pun ayo leres mah tampi leres ulah rek sombong ku jabatan maaf pareupkeun Ka'bah rek nyombong teu naon jenderal bintang oka teu dianggo eta level bentang teu dianggo lalaki masyarakat sadayana ngawa ihram 2 helai kawin putih kal mayyit sataranjang seperti mayyit jabatan teu dibawa nah kunana balik ka lembur jadi sombong karena jabatan seueuting geus mung jeung nu dihandap leres ulah sombong kunaon deui ku kakasepan asa pangganteng ulin herna ka Mekah jadi goreng di Mekah baru kahase jarang ku ngarancung tak kuring sok teu pede ayo panggil hotel ayo kuring Saudi jagung kuring pendek di Bandung bodas ayo geuna Pakistan marancung NPC mundur we ka tukang bisa sok ganteng di hareurang
tahu diri bari syukur ya Allah nuhun saking biasa ka ieu deui geus disyukuri mah teh diubaran burudul itu kangen jamaah Afrika negro kayak nyerap di alhamdulillah jadi panggurung udah sombong ku kagelisan nopi dengekeun ulin ka Mekah jadi goreng nopi Libanon bening Libanon mah ih bodas bening mancung kuring ngalamun leumpang hareupeun hotel di Mekah sokeun bujur cimitan ku pamajikan mata kuno cenah nyimitan bae nyeri molotot oh atuh apeureuh nu geulis katabrak jebul bojo tabrak bujur ontak cemburuan ece ih pun bojo mah cemburuan tandanya cinta ya iyalah atuh teh cintaku mah kuring liat ceramah unggal penting balik setor gede mah bapak-bapak kupingkeun aya kanyahoan aya mah rahasia nah lamun hayang dipikanya aku pamajikan ternyata kumaha doa oh lain pamajikan kuring ece kumaha teh apa leungeun ge mah doa aya duit mah kieu mumun deui ka mumun ka kumaha doa ece eta teh kumaha dirati coba ibu ulah munafik siase ya mah dunia tega uti biaya terus kiai moal buka pesantren syariat lamun teu boga jangan bangun moal boga masjid lamun teu boga ieu mah dunia teh gratis sadayana butuh dunia duit orang duit sakit aku jadi duit bersih aku jadi lulus mati lulus mampus aku jadi lulus butuh duit gratis ngahujud ke wes umum mayar nah wes gratis mayar kan sekarang di Bandung gratis kami kene jeung di Karawang masih 2.000 kita pertahankan jangan sampai naikkan harga misi presiden boleh ganti tapi modal tetap 2.000 Demo yang kenaikan harga misi demo aja turun kan harga misi viral lah demo tapi ibu-ibu di itu mari lu demo nanya dari Karawang itu gambar tai bayar kan pernah kita di Dewi Caca terminal Bandung ke Mayar menera di GRW itu dan terjaga wajib pelit sampai dengan pukul kakak bayar sih mendos baik atau pelitanya akan didinya kalah 2.000 cinta 5.000 burung pulangan daya receh ini sindai daripada lapor dulu ini kasih roda ada bulan beres ngahulan keluarnya sarebu lumayan sarebu daya receh karena itu temprek BPAK gue sok paling kesel
lamun aya ustad ngajar ka santri terus ustad minta ka santri infaknya santri sabulan 50.000 jang bantuan listrik kesel simpuri lamun kolot protes padahal eta ustad ngadidik santri nepi ka jadi ahli ibadah nu angkat paheulana mulia indung bapak nu disebut-sebut ustad nu ngadidikna teu kasebut eta anak saya beri rajin ibadah rajin teteh beri bisa si teteh ngadidik sadar teteh lu ngajar kiai kiai disebut tuh gurunya disebut tuh tapi giliran ayah santri batung kiai lu disebut-sebut gua teu adil lamun gitu carana bener teh giliran dipenta udunan ku kiai jang bayar listrik kiai mah kudu ikhlas maksud kiai ge jelema lain togere butuh du Ejen bantu atuh perjuangan anak jadi 50.000 mah gede teuing loba sesana hei kiaina ahli hisab sahibul asbah asbah sabab kiaina dalilna kuat la ududa illa ma'a ududin sampurna udud kecuali ngareneng jeung jelema nu bawa udud sok hiji adil giliran jang mayar pendidikan umum ratusan ribu jutaan uang mayar tapi yang keselamatan di akhirat lupa pertimbangan segala rupa bener mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar mah kursus bahasa Inggris mah 300.000 mah bayar mah jauh pak kiai di pesantren di pengajian mah 50.000 sabulan infakna bejakeun ka kiai siarankeun sakaliguskeun satauneun nepi ka heuteuna tetapi sampai kiai beri palarega kawuru kasedot ikhlas pusing lo baru teu adil jang keselamatan akhirat lo pertimbang coba ibu pak kacida bab jadi ibu jeung bapak gaduh putra pas sehat maca Quran rajin ibadah menanggang didik kiai di pesantren tunggu ketika ibu jeung bapak sakaratul maut dikulilingan ku budak ahli ngaji bapak nak engkak-engkakan anak lalaki tiru di pesantren di teleponan ku itu ngajang uwi bapak tedamang walas izin ka Pak Kiai jauh datang budak nu bungsu terus wudu nyopot Quran diuk gigireun bapak nu keur sakarat bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim datang anak nu kadua di pesantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun adina hareupeun bapana nu keur ngagorer sakaratul maut Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir datang anak nu cikal di pesantren terus wudu dipangku sirah bapana diangkat dilahun ku anakna ditalkinan ku anak nu soleh menang di kiai pak singkiah iman pak tuturkeun kalimat nu diawaswadi la ilaha illallah bapana hiruan nuturkeun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah les maut bapana baca nikmat mayun ka Allah diantar ku anak saleh nu nganterna eta budak make kalimat zikrullah hayang kitu teh hayang kitu teh diantar budak saleh maot hayang teh bisa ngaji teh anak urang itu wakilnya tetangga bisa ngaji bisa saham ngadi
geus nganuhunkeun ka kiai. Iya masalah kayak hawan dengan mencurigakan dia. Rugi lamun urang boga anak toleh lawan kata tina soleh maka maslahat bagus, tapi ieu mah make toleh bangkar warah belegu bintu bedegong. Bapak sakaratul maut engkak-engkakan anak ngebungsu kokolongan mabuk malah karedek bapaknya bapak mah action bapaknya sakarat disebut action torojol anak nuka dua awewe ngadon jejeritan ngabubulu bapaknya sakarat aku rajai pada cacat pedagang nangir apa satu batang lupa pikiran bangin si bodoh dol anak noni skala lagi mungkin gandeng kasurupan wah bubulung bapak sakarat mobil tabungan kabeh kuah kepada kesakaran rek pawon teh jadi malah bapaknya ngadadak cager enggak kakak semua aja benar cager talal dia capai di skala bukai kita anak cekekan juri amit-amit mau tidak minta untung anak ibu masih ada di pesantren kudu bunga di zaman kiwari loba budak geus ngambil ilmu agama tapi anak ibu da awewe nu lalaki masih betah di pesantren yakin itulah mutiara termahal. Karena para santri masih istiqomah ulah kagoda ulah kaganggu kunaon-naon. Ayeuna anjeun teu dipalire cicing pesantren dihina diledek dianggap kuper lah santri kurang pergaulan masa bodoh. Lamun anjeun santri istiqomah ayeuna di pesantren suatu saat kalian yang dibutuhkan di Indonesia. Amin. Hidup santri. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Cicing pesantren santri lah. Kiai. Kau sang. Kiai yang beas berubah. Petani mah yang beas kudu bacul marambet ngacak ngelak paretna 3 bulan 4 bulan kalah jadi beas menjadi kiai 2 jam terpercaya kuring balik pasti anu diasupkeun kana mobil biasana petani mah yang jauh asa melaksa tahun menjadi kiai 2 jam jauh asa kulit aramawan akah panitia besok ngeren masak baik itu kang di ditu bohong akan bohong kalau nggak boleh nanti serius tadi itu mobilnya kan pada di mesti salah asupan pernah ada kakaknya asupan mobil lurah kemarin dari
parkir udah sambutan 15 menit menang berkat ayo 2 jam ceramah ke bawah trauma aku subhanallah doakan anak kurang masih istiqomah di pesantren sebentar kalau istiqomah tapi hasil kalau bermanfaat bisa ngangkat derajat ibu bapak ngangkat derajat menjadi guru nah kalau guru kita di pesantren itulah orang tua kita juga ya seluruh dari guru disampaikan kepada santrinya untuk menyempurnakan ibadah itulah orang tua kalian dalam urusan agama sarua bapak anjeun eta dina urusan agama mudah-mudahan ibu bapak sadana sebesar oleha santri-santri di sebesar oleh harus segala manfaat amin ya rabbal alamin lamun lain gara-gara sholat lain gara-gara puasa Ramadan lain gara-gara haji umroh lantas apa yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Jawabannya kan ukur hiji. Nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah gara-gara urang umat Islam bakal menang syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad. Nu ngajadikeun urang umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sanes gara-gara umat Islam bakal menang cinta Nabi ke di poe mahsyar. Bakal menang syafaat digero ku Nabi. Ummati, ummati, ummati. Yakin dia wajah-wajah nu hadir ayeuna di dieu. Nu bakal dibubayat ku Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Batur kumpul di mahsyar cenah. Lompat ka ditu ka dieu neangan syafaat. Beri bisa kabeh jalma. Datangna ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aya naon gadari? Nyunkeun syafaat Nabi Adam kumaha jeung Nabi Adam hampura kaula teu bisa mere syafaat teu bisa mere syafaat sabab kaula izin ku Allah alasanana izin ku Gusti Allah izin ku naon kaula pernah nyieun ka khilafah sehingga kaula dilungsurkeun ti surga gaduh sehingga tobat kaula ratusan tahun hayang menang pangampura ti Gusti mending datangan itu Nabi Nuh ngabri ka Nabi Nuh jawaban Nabi Nuh sami hampura kau lagi itu bisa nyafaatan ala ranjen sabab kau lagi izin ku Allah alasannya izin deui izin ku Nabi Nuh kau lah izin ku Allah kau lah dakwah ratusan tahun lain dulur lain baraya ala rasul Islam ala iman ke Allah tapi ternyata kau lah diizin ku putra kau lah teu kabawa iman saha Kan'an maka najib Nabi Nuh izin kaulah ku Gusti Allah sabab kaulah dakwah ratusan tahun batur marilu iman anak kaulah teu kabawa iman wilujeng karasa pan apa politik kapalihan teh izin kaulah ku Gusti saur Nabi Nuh kamana atuh kami minta syafaat tuh datangan Nabi Ibrahim ngabring ka Nabi salasan sami jawaban sami ke Nabi Ibrahim hampura kau lagi bisa nyafaatan ala ranjen kau lagi izin ku Allah izin ku Nabi Ibrahim salilah hidup kau lah pernah ngabohong ku naon bapak kau lah tukang nyeunan patung sesembahan penting-penting eta patung dihancur-hancurkeun ku kau lah make kampak disesakeun hiji patung kang gedena kampakna digantungkeun dina leun eta patung isuk-isuk bapak kaulah ngadat isaha ngancurkeun pangeran-pangeran urang didinya kaulah teu jujur kaulah ngabohong pak nu ngancurkeun eta patung itu patung panggedena kampakna dina leunna keneh rumasa didinya kaulah ngabohong teu jujur izin kaulah ku Allah mendatangan ke Nabi Musa ngabring ka Nabi Musa jawaban Nabi Musa sami hampura kau lagi bisa nyafaatan ala ranjen sabab kau lagi izin ku Allah izin ku Nabi Musa salilah hidup kau lah pernah nyieun dosa naon pernah maehan ngabunuh utusan Fir'aun karena si Kipti dibunuh ku kau ngarasa kau lah dosa izin kau lah ku Allah mending datangan itu Nabi Isa datang ke Nabi Isa kumaha cek Nabi Isa hampura kau lagi bisa nyafaatan ala ranjen sabab kau lagi izin ku Allah izin ku naon waktu kaulah di dunia loba jelema salah kaprah nganggap ka kaulah sebagai anak Allah izin
kaulah ku Allah. Aitos kami kamana minta syafaat. Saur Nabi Isa tuh datangan aya jelema nu keur sujud geus lila can hudang-hudang. Saha eta Nabi Isa? Hiji-hijina jalmi mulia, Nabi Rasul pilihan Allah, salila hirupna can pernah ngabohong, jujur baik, can pernah nyieun dosa, sabab dijaga diraksa ku Allah. Saha eta? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi digugah, irfa raksa, gugah, angkat wajah salira. Maka Rasul gugah, teras ngadeg izin ke Allah, ya Rabbi wikian abdi karo nyafaatan umat abdi kumasur Allah ishtab ayo kira syafaatan ummati 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 yakin ya nu aya di Rasulullah amin amin Allah ya Rabbah amin. Disitulah kita dapat balasan cinta dari Rasulullah begitu indah. Apa balasannya? Bisa memandang wajah ciptaan Allah terindah, yaitu wajahnya Nabi Muhammad wa muhayyal kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun qarra. Sahabat pernah ngiring ka hiji buha di wengi-wengi, begitu lebet ka buha kunaon caang di jero buha. Sahabat tinggal di keluar bulan can bijil panon poe geus daya ieu poe tapi di jero buah jadi cang. Abi Hurairah nu ngiring nemengeh begitu ningali nu cang bijil tina wajah Rasulullah. Saur Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya Nabi Muhammad subhan bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajah Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa dhari, anta misbahu suduri. Kau bagaikan matahari. Pantas riwayat Rasulullah melahir Mekah kerpoek jadi cap eta pan Abi Hurairah nuju Rasulullah lahir Abi Hurairah yuswana 10 tahun. Begitu Mekah ngadadak caang peuting-peuting kabeh orang Mekah sing gerewek kiamat jadi panon poe can wakna bijil geus bijil disangkana panon poe ngadadak bijil. Abi Hurairah lompatan yuswa 10 tahun. Penasaran panon poe bijil can waktuna aya ditingali aya cahaya keluar ti sela-sela bumina Siti Aminah aya naon ieu di lebat bumi ditingali teh aya orok nuju tepak deku wajahna nenggak kaluhur lambeina ngucapkeun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itulah yang keluar dari bibir Rasulullah ketika bayi memuji Allah Subhanahu. Di mana eta cahaya? Saur Abi Hurairah bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahnya Nabi Muhammad Subhan. Di mana kejadian lahir tengah putih ngadadak cam saleuleumur aya di mah mami deui. Di Karawang mati Bali tetangga kuring coba ngelahir ke tengah putih kencang listrik pas paru kata mati Bali minan nur ila tulumat ngancang jadi jaba bidan geus kolot bidan senior sirah orok geus nongtong sakimi omah hijireun bidan kabantuan pas paru listrik atuh bidan rumpur apa poe nyangan sirah orok ngapa kami teuing salahnya bidang leuwas salah dicomah mah boa dia cek bidang gara-gara payung listrik bulu orok jadi ngaleutikan atuh salah dicomah boa kan bidang geli
Iho ngahulu kodra. Lain nyengir mikir lain nyengir. Awas aja, namun balik ke bejaan ke anak parawan anu teu bareng santren. Si Tiani si Epas si Rina si Dewi si Sri bejaan. Ya Sri, cek saja bubarok tadi parawan ulang ulin penting-penting. Ayo loba orang kobra lah yang putih. Sekali macok ini bareuna. Kadang-kadang dia golongan sok ngantep ya. Pinuna sok dibebaskan, pedah itu apel, ke anakna, mawa ninja, menang rental, ngajinjing martabak no, dakar sakindungna. Ngajinjing martabak no. Begitu nyampe ke imah ke Bogor dan ke ibu nama gua sarang saha kadieu nyalira isi neng tos ngantosan di tatangku kudu ngabutuh nya tadi teh si neng teh SMS ka abdi teh ngasih nama hoyong martabak endog abdi milarian heula kengeng di jalan calon mantu teladan. Mama si neng pada bicara ameng mau ieu ku abdi atuh kengengnya atuh mah disogok martabak bonceng anaknya. Biur anak parawan dibawa ke rukoe. Ayo apa yang terjadi? Indungna jojon di imah hikat martabak no anak parawan di rukoe keur di endogan. Parawan kudu eling ieu jaman geus guling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hidup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang celi itu wani nyebut tai. Pada jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan saperti ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngai sorok kuntuan. Lamun geus kajadian kitu indung wirang bapa wirang tatangga wirang kiai salelembur kabagean wairang bau satu makanan khas semua kena ditahan. Kapantas ketika Allah beri teguran berupa bencana musibah sarerea kabage salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring dolakan ieu mah ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur jang geuning musibah datang teu pilih kasih saha bae beunang leres can pernah aya banjir musyawarah can pernah aya musyawarah sugan tsunami musyawarah cek tsunami belo imah ustad lewat teu bisa imah ustad ge kakeum ustad salamet naik tangkal kelapa pakai kolor ke samping nanti heula ka bawah banjir untung kolor pageu kalau menjeng kolor ka bawah rek berkaman eta perkutut datang mentegoran sararea kabagean ngeunah bae ngomong masing-masing tadeu kudu tadeu sudah butuh ku kiai bener butuh tuh urang ya nu maot manu kakesek kiai ustad nu ngamandian mayit ustad nu ngaboehan ustad nu ngadoakeun ustad nu nyolatan ustad nu ngagotong ustad ai siarek nyiksa ustad nu digotong mayit nu ngakali kubur ustad perkosa usia sakit nu
mau dikubur mayit. Ya Allah ya Rabbana dikekesap kita ustaz. Kita doakan para ustaz masih para yang umurnya. Karunya dina kamera otak eueuh bisa kamandian mayit. Mun anakna beunghar daripada bangke bapak bau kamandian taekeun kana mobil. Nah, steam. Mayit diseting. Kalian steam. Asupkeun kana mesin cuci tangannya tangan. Laundry. Itu kiai butuh. Makan supaya jago umurnya. Ada elingan tengah lawan. Masing-masing kiai. Kenapa masing-masing? Juga butuh. Butuh rantai ku kiai harus dah. Udah gering datang mah musibah teguran sararea kabagian. Ya Allah mengadamelna ngagerakeunana gempa bumi ku Allah digerakeun ieu tanu leres. Tsunami cai laut di tengah ditamplokeun digerakeun ku Allah ka darat. Longsor Allah ngagerakeun ngan sadayana aya nu ngondang sanungondana jelema nu jongjor nyalieun dosa. Manuzila balaun illa bidunub. Moal turun eta musibah kecuali anu ngondang saha jelema geus jongjor nyalieun dosa. Wala rufi'a balaun illa bitaubah. Moal dileungitkeun ku Allah musibah kecuali aya nu ngahalangan. Saha ngahalanganna? Jalma-jalma nu tararobat ka Gusti Allah. Ieu sing jadi lain ka tobat ibu bapak saudara. Amin. Mudah-mudahan dijaga diraksa ku Allah, dijauhkeun tina balai. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ini mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang jadi umatnya ke bawah mulia bakal menang syafaat. Rasul kantos nyarioskeun payunan sahabat syafaat di yaumul qiyamati haqqun. Syafaat kaula di poe kiamat eta teh hak. Hak kakosa Gusti hiji umat-umat kaula anu sok resep ngabasihan lambaina ku istighfar jeung ngaos salawat hiji tadi cirian wih diri sing rajin ngaos ngaos salawat istighfar tanda urang loba dosa umasa demi Ibrahim beuta bidang sare nepi ka sare ngeureuyeuh nyieun dosa kemudian urang ku istighfar seueur istighfar nyuhunkeun tobat ka Allah rumasa loba dosa loba maksiat bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqwas nyarioskeun tadi manfaat la yang nafa'u fi akhir zaman dan manfaat bagi umat akhir zaman sabada maca Quran dua kalimat ieu bermanfaat. Nah, hiji istighfar kurang penting, kedua baca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang di loba istighfar dosa dihampura, rezeki gampangkeun. Hayong teh kitu. Hayong teh. Salah seorang ulama Allah, Imam Ahmad bin Hanbal, gaduh carios indah. Di masa tua Imam Ahmad bin Hanbal, muridna Imam Syafi'i, hayong angkat di Baghdad ke Basrah, naik kuda, nyalira anjeunna. Sairak apal kana namina Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah ulama besar. Tapi karena wajah can anu arapal. Ketika dugi maghrib ke Basrah aya masjid ageun Imam Ahmad na tepan maghrib. Sadayana jamaah teh ngeuh eta aki-aki teh ulama besar murid Imam Syafi'i. Di maghrib beres wiridan i'tikaf di masjid sampai isya beres wiridan jamaah mabalaluba da bumina cara rakyat di Basrah. Imam Ahmad bingung. Teken dong hotel di mana teu boga kawauhan cek Imam Ahmad rek sare bae di masjid. Kalau kayak ngagore di jero masjid diusir ku marabot masjid ku petugas. Wah, udah. Ieu tempat salat lain penginapan. Ieu perabot ka masjid dapal eta rumah boleh teh ulama. Namina geus terkenal eta di Basrah. Atuh Imam Ahmad mulisi keras kaluar. Di luar mah beunang berenang na teras. Karek ngagore eta teras diusir deui. Ieu masjid kene tempat ibadah ulah sare di dieu.
payun masjid aya bumi sepertos kieu papayun-payun nu gaduh bumi nuju muka pantol ningali kaluar aya aki-aki diusir cek nu gaduh bumi bah ulemna diabdi we di bumi di dieu ta Imam Ahmad bungah bari nuyun kuda nyamperkeun kana boga imam nuhun jang abah dirawatan abah diusir dari masjid nya hayang sare di masjid atuh eta mah tempat ibadah bah pasti abah tilu jauh ieu nya jang abah terlibat dan tak geuning jauh geus saya panca kaki make isuk bah aya mah abah istirahat abdi sok gawe aya peuting kieu teh gawe naon jang tingali ieu bumi abdi hiji-hijina ieu nu meusian abdi wungkul ibu rama abdi geus teu aya dulur baraya geus teu boga abdi hirup sorangan kamar mah aya tilu dayu warisan ti indung bapak abdi ngan di tengah imah teh loba mesin bah mesin naon jangeun kue jadi abdi mah tos salat isya teh didamel kadamelan kue nepi ka memeh subuh teras salat subuh beres salat subuh abdi dagang ka pasar umal kue kitu abdi mah ieu mah bisi abah istirahat kaganggu ku open mesin roti wayahna hampur abahnya teu naon jang rek gawe mah gawe bae heug bae tu abah di kamar mana pilihan aya tilu Imam Ahmad karan asup ka kamar nu boga imah mulai ngahurungkeun open mesin roti ternyata Imam Ahmad teu bisa sare gagandengan ku mesin roti lain hareudang lain kunaon atuh kaget Imam Ahmad begitu asup ka kamar ka kuping eta nu gaduh bumi bari didamel teu eureun lambina ngaos istighfar Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus cek Imam Ahmad, kakak kok jelema bari digawe bari maca istighfar. Cek Imam Ahmad ditungguan di jero kamar, sabaraha jam kuateuna maca istighfar. Akhirna bablas nepi ka subuh. Imam Ahmad jadi teu sare ngabegadangan nu maca istighfar bari digawe. Imam Ahmad keluar di kamarna nu boga imah ngabenahan rotina derek salat ka masjid salat subuh cek nu boga imah bah cekap istirahatna boro-boro boro-boro kunaon bah loba leungit lain hareudah lain kagandengan ku mesin lain atuh apa cenah hayang sare tapi teu sare kagandengan ku bibir maneh emang kunaon apa nasarat ke memeh ka masjid kurang ngobrol dan disakeun aya naon bah abah teh teu bisa sare nungguan maneh eureun maca istighfar sugan rek sajam 2 jam ternyata 12 ketika subuh maksud abah rek nanya diiraha ngajalankeun thariqah maca istighfar badan isya nepi ka subuh dijawab ku eta nu boga imah tos 10 tahun bah masyaallah geus 10 tahun ngamalkeun istighfar di ba'da isya nepi ka memeh subuh leres meunang amalan istighfar eta ti saha ti guru abdi bah di mana guru anjeunna ayeuna itu makomna caket masjid bah ulama besar di dieu kumaha ti guru anjeun baga nuju ngaos ka pungkur ieu sampun guru di masjid sing sajal manu ngamalkeun ieu istighfar ti ba'da isya nepi ka memeh subuh naon kahayangna penta ka Allah bakal ijabah sabab ieu istighfar geus diamalkeun ku hiji ulama besar ulama Allah muridna Imam Syafi'i namina Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad rewas ngaranna disebut jangan bener guru maneh ngomong gitu leres bah eta teh bah istighfar diamalkeun ku Imam Ahmad Imam Ahmad ngendong terus kumaneh diamalkeun bah tos 10 tahun emang hayang naon ku amalan eta istighfar minta naon maneh ka Allah hiji bah abdi nyuhunkeun ya Allah ku barokahi karomah istighfar nu diamalkeun ku ulama Gusti Imam Ahmad bin Hanbal abdi nyuhunkeun padamelan anu halal anu teu ninggalkeun ibadah dijawab bah abdi gaduh pabrik roti di bumi bari abdi teu katinggalin berjamaah da abdi caket masjid nu kadua abdi nyuhunkeun ka Allah ya Allah ku barokah istighfar nu diamalkeun ku ulama Gusti Imam Ahmad bin Hanbal nasibkeun abdi hoyong tiasa ziarah ka Rasulullah satahun sakali alhamdulillah bah
tiap tahun abdi hajian biasa Ziarah ka Rasulullah nganu katilu bah candi ijabah ku Allah emang hayang naon nu katilu bah abdi minta ka Allah ya Allah ku barokah ya istighfar nu diamalkeun ku ulama Gusti Imam Ahmad bin Hambal panggihkeun saumur hidup abdi di dunia sareng ulama Gusti nu jenengan Imam Ahmad bin Hambal nyurujuk jaiso cai rindu 10 tahun subhanallah cek Imam Ahmad nah jangan kaya panggil cek Imam Ahmad di dunia cek eta tukang roti nu boga imam bah abdi bajel abdi asal loba ku dosa ibadah can sampurna ngimpi meureun abdi kudu panggih di akhirat cek Imam Ahmad teh ulama ahli ibadah sieun abdi teu panggih di akhirat maka ada abdi minta ka Allah hayang panggih di dunia jeung ulama Allah nu namina Imam Ahmad sieun teu panggih di akhirat beda golongan bah jeung abdi mah jelema dosa Imam Ahmad mah ahli ibadah mungkin nangis Imam Ahmad jang ulah di dunia maneh di akhirat maneh bakal barengan jeung Imam Ahmad ya boga imah kaget kok abah yakin abdi bakal panggil di akhirat tau di akhirat di dunia bakal panggil di akhirat bakal barengan jeung Imam Ahmad abah hafal di mana kabeh doa maneh geus diijabah can bah hiji deui abah yang pernah jeung Imam Ahmad geus panggil di mana bah di imah maneh irah penting ieu abah saha kaula Imam Ahmad bin Hambal nangis nugas lugu ingat gua ngarontok nyuuh karena lahunan Imam Ahmad itu cek Imam Ahmad kaulah jauh-jauh di Baghdad ka Basrah teu boga dulur teu boga baraya tapi kunaon kaulah yang ini di Baghdad ka Basrah si horeng nu ngondang kaulah datang ka dieu istighfar nu diamalkeun ku anjeun eta nu ngondang kaulah datang ulah di dunia di akhirat bareng jeung kaulah anjeun yusyarul mar'u ma'a man ahabba apa yang akan menemani kalian hei santri nanti di akhirat adalah perkara yang kalian cintai di dunia kalau kalian cinta guru kalian masa guru kalian masa bodoh sama kalian pasti di akhirat ngandung ayat kita guru mereka tong disiksa santri abdi murid abdi syafaah khos anu dikasihkeun ku Rasulullah ka para ulama-ulamana pikeun nyapaatan jamaah Alhamdulillah kurang sing bisa dibantu jeung guru-guru kakek amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal amin ayo kene syafaat Rasulullah naon muka hiji pohon deu rajin maca istighfar rajin maca sholawat ieu teh karesep indung urang baheula sabenerna mah indung urang baheula matinya waktu ketika urang terorok di asuh teh terlepas ku zikir we banyak orok indung baheula astagfirullah rombal maghfiraya kasih segera sare bageul mages tunu magayang sare si soleh bageul ayo ya ayo kumma astagfirullah minal khotoya indung baheula mah kitu aing ngais budak nyarikeun budak ngasuh budak ibu kitu teh aya mandi hanya mencuri bapak mencuri kurang budak ceri tengah peti jangan bawa kasih ulah ceri banyak dia manis kuno isu meluk nanti kasih orang ngaulan tengah peti kuno jaring deui tapi tenang namun mah ikhlas mah itu ngaulan nani lu banting manis sore sok sare di dia yun kumah di luar kumah ngan memeh beureum bager mah rek wasiat simpen dina hate anjeun ieu ucapan mah
anterkeun emak jeung bapak engke di akhirat karena pantos surga Allah. Sok simpel dan simpel sing eta sebagai rasa ber mari sholawat sallallahu rabbuna meme sholawat nyarekeun budak wasiat deui ka anak nancep dina hatinya nginjak remaja dewasa budak mikir ngadenge we ucapan emak baheula anteurkeun emak jeung bapak engke di akhirat karena pantos surga Allah cek budak aing kudu soleh. Pernah teu wasiat ka anak kitu tengah beuting adinya heupan budak ceulik sok ngomong naon atuh molor budak nu mewek indungan kasurupa atuh eta mah indungan di ayun-ayun dina tower molor itu capek mana dah atuh mewek kaya kieu juri kaya juri diokeun ka juri nya repehna mah repeh budak teh kan melotot nanya ka indungan mana jurina indungan bingung kayak ka mana akhirnya bapana keur ngarepol karek tuh jurina melos astagfirullahaladzim masalah iwan nyebut juri bareng ayun dari Minggu gitu ayam di kota udah beli molor mikiran lagu hayang kira poe Minggu udah beli ke kota jeung ayam atuh kan bae asep da lagu budak tapi kan eusina nikah ulin sok make lagu tapi laguna nu nikah ibadah tong hari Minggu hari Jumat atuh jam bener balik ngaji kamari pesantren menang lagu bisa sekobar judulnya hari Jumat bener pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid karena harus kan pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tapi itu ada tepuk tangan kan percis si Pak Ud percis si TK ya iya TK taman kadaluarsa pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran lagu ngaji di kabudak yang lagu tengah tak uli jenis ayo dah bapana berjang bapak juga lagu matematika dengan kerjaan jumlah kerja dia juga orang bisa ngaji jangan bisa doa itu kan mana dua jumlah kerja di obat mun sama doa coba kalau nang berkah benar pak obat jumlah kerja di dalam kalau berkah mah saya barang makan 8 jumlah kerja 12 sebentar makan pasti bakal awet biasa 16 jumlah kerja 2 mun coba beas bisa naik kami toha jumlah kerja 4 bisa dia kami toha pamajikan bisa opat setuju bapak-bapak semangat ibu-ibu setuju Tomor-mor opat jadi ketemu enggak? Ayo kita bicara biasa dia. Jadi ketemu enggak ya duda. Ji pinter nyenangkeun caroge ku bahasa. Ulah cewek. Masalah kita. Ulah kokolot. Setiap harinya makan lemah lembut upami ya Rasulullah. Tuantun ngaluhuran suara caroge ya humayro gelis bunga mawarku kan ya sekedar labbaika ya Rasulullah aya naon Gusti utusan Allah rendah pami tengah repot kaulah aya dipangseunkeun cai susu maka didamelkeun ku abdi ibu kitu
susu macam dua senangkan salaki tingkah lagu Adri Siti Horiyah di mana mayunan Rasulullah tungkul tuan tuh netup karena wajah caroge ibu gitu teh jeung caroge Rasulullah arah geus mandengah kali bersalaki jinuhmu cerah mun aing sek daun balik ngaji praktek awas tadi iman di tes kayak gue salah kena di iman hasil ngaji aja memesare jadi kan yuk hasil ngaji cek salah kena hasil ngaji lain akarnya memesare jadi hayang ngopi kamu teh capek lempang serukeun kopi lakak kopina rasa cinta apa rasa rindu salah kita calangap kopina rasa sia dia sibuk kalau bangun ke dapur seduh cai kopi korong asli apa cari tilu senangkan salaki dandanan Siti Horiyah mah dandan terek ayunan caroge Rasul mulai di mana-mana rasa capek hilang kenapa yang buka pintu rumah bidadari Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Rasulullah bayi pantai buka bayi di jannati rumah gua adalah surga punya bidadari menjemputku ibu itu ya butuhkan hesek mama tahan awal praktek hasil ngaji atuh selagi balik jam 5 sore ibu sholat asar dandan hasil ngaji tinggi aja ilmu anaknya nonton ondangan anu aja madangan ngajambut bakas siap kabandaran bandara bakas siap di sawah neng pantau ngomong di penanjung nyengsor buka harding jendela tinggali keluar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya Allah berkah tasbih pahala nu diabdi auspabi tasbih dugikeun ka caroge anu nuju jalan jaga raksa salametkeun di perjalanan hebat salam gitu teh menuan salah tinggal cegah agak dia kalau salah batur geus barang salah main acan lintas teh ring sholawat ngagoak sekian aku menunggu untuk kedatangan anak di tukang ngagoak jadi darurung jeung rerega burung jeung bisa nyanyi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Brai pantai buka action salah kena bengong wajib salah kena lipat ke lempeng rumah gua adalah surga
Ya Allah, di jalan, di pegawaian, lomba lu garis. Tapi ternyata ini yang lebih cantik ya. Garis akhir benar-benar di luar pemajikan. Wah, saking indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Kuningnya emas, tak sekuning. Lipen medok, cangkang jengkolnya. Ibu nanya, Asep, eta akhlak Siti Khadijah menipu mulia sopan santun kacaroge ka Rasulullah. Aya nu nyontohan, aya nu ngadidik, aya saha Rasul nu janten carogena. Berarti lamun baka hayang disopanan ku pamajikan, syaratna baka nu jadi sarakina mere contoh sopan ti heula ka pamajikan. Di molokotan kain. Kenapa di Siti Khadijah mulia bahasana Rasul manggilnya mulia kabojo ya Humairah bunga mawarku cantik cakep kali ya sekedar ibu digitu-gitu teh ku caroge. Kalau siapa teh? Yai dengan kerja. Pamajikan sanggeunah manggil geuneuh ka dieu. Pamajikan leuwih kasar enak jebrak. Kacau. Da kuinga kabun bojo manggil ge tara nyebut dami. Wajib ka dieu. Kun bojo mun dicalangat, mun tega. Karena disebut wajib, kan wajib teh kada haram. Neng, wajib teh kada haram, tapi legit. Neng legit. Pun bojo siri dikitukeun, bari ngajawab non dodol. Hancurlah hati. Oh, kan dodol mah hideung. Kan aing nafsu dikitukeun. Teh asane aing dodol. Asep teh hideung, tapi hideungnya hideung Cikopi dipeser di perapatan. Asep hideung, tapi hideungnya nyari karena soca mantap koko lebar. Atau yang ngagelepak pingsan 2 detik. Kapan? Lapar. Kata Kak Kamil, Dendi, sok ciptakeun rumah tangga anu dieusian ku suami istri anu saleh salehah. Amin. Sapertos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat tanggung jawab urang Kak Kamil dari suami. SUAMI suami esna saja kudu boga wibawa. Anu hartiadi saja teh lalaki mah kudu gagah fisik. Ningali Kamil alhamdulillah. Tadi sini kuring kenal Kamil saja kategori Cikampek mah kategori Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh laki-laki vitalitas tiada tara. Nasib Mubarak Suzuki Katana. Sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona. Namun bapak-bapak rumah sakit itu tidak mempesona, loyo sebelum tidur sekolah kuku bima. Ibu-ibuna kudunya tuh sari rapet. Nah udah mulutan tatangga kuring diinum memeh sare gelas napatuke. Salah pinang minum sari rapet. Apa jika minum kuku bima? Tapi seseorang itu jadi. Dah kada dapat majikan anu hari ras.
lakina cerik nepi ka isu rapat teu bisa kieu awas agami ulah make nu kieu ulah bisi patukeun gelas bari turutan Rasulullah kumaha pati badak ngajakan boga Siti Khadijah ngajakan ibak sunat heula nu disebut mandi jafaf niatna nawaitul ghusla li jafaf sunnatan lillahi ta'ala teras abdas beres abdas netepan sunnat mutlak 2 rakaat suami anu ngadoa hoyong duri anu saleh bojo anu ngaaminan neme naik tempat tidur babacaan deui saayat 2 ayat Quran dibaca hoyong mukjizat natina Al-Quran hayang dibere turunan anu saro eta cara disebut tarbiyatul aulad qabla wiladah mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun ieu mah hayang anak saleh aya cara salah resep salah cara bari di sawah meh wajil we ka kamar dolan pacul ka bawah atuh budak nanti hidup nanti heuras sare lain wudu lain lieur neangan dong bebek anakna lahir teh kitu ngal penting teh maling entong salah resep saya Usman Herman Jai lamun mandi tiris teh penting asep atuh wudu susuci heula al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun wudu sampai mesare bakal menang ganjaran syahid wudu sampai mesare bakal diberi turunan anu berkah lain amin amal amin dipigawe henteu kusia amin pigawe heula kalah hasil tangan kita ngobrol memesari di salakinya itu suruh geus kan bisa asep ilmuna tadi da urang mah subur keneh kan atuh hayang budak jadi ahli ibadahnya akang geus akang ge urang maca naon heula atuh kang memesari sosoman urang anu apal urang ge Fatihah barangkali sekali kulhu balak dinas 3 kali ayat kursi baru 11 terus shalawat kamilah 1000 udah bari orang tua cek majikan geus ulah sosoman tahlilan jeung aing nepi isu ade eta rek sosoman rek istighosah pengerti menitu bijak saya yasinan heula subhanallah gitu agami teh mana agami teh tulis senengnya loh sarada suruh abdas lah neng abdas santai lah sesonoan ge menang ganjaran sabab sare depan latihan mau si urang teu hudang deui disarekeun ku Allah salilana betapa indah sebelum tidurnya menjemput kematian dia dalam keadaan suci dan berwudu subhanallah mantap kosong buka rakene insyaallah ieu mah pengamal sadayana kosong kejemanya mudah-mudahan dihampura ya Allah ngabaroh amin aku juga kosok pakai luak dia ke karena mencurigakan gitu kosok jadi saya dulu renang Iji kengeng sapa Rasulullah teh sare jangan rajin istighfar sering maos jadi baik doakan emang kamu jam 2 jam aing ngaco gitu jam deui kalau kirang keneh secara rehat perannya bisa saudara
Cuma pesan ke para alumni, ulah rek mutuskeun sangat keilmuan kan jadi guru. Sabar mau jadi kiai, lamun teu boga guru. Di mana guruna? Di pesantren. Ulah mutuskeun sangat keilmuan urang. Cari geula ibu da canana ya teh. Daring kuring anu teu sabar teh geuning leceur gitu. Hai itu. Cari geula. Atuh jauh keneh kuring kasih kamu kecil hati. Saya ekor di kerang. Ya mana jengkeun kaluni cicing bae di mana urang mukim jeung mana bae hayang manfaat ilmu ulah mutuskeun silaturahmi ka guru. Lamun mutuskeun silaturahmi ka guru sarua jeung mutuskeun sanad ka ilmuan urang. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Catat eta. Mau jadi kiai lamun teu boga guru, mau jadi ustaz lamun teu boga guru. Di mana guruna? Di pesantren eta sanad ka ilmuan urang. Sabab nyarita tanpa sanad ngaco kan itu. Nyarita tanpa guru ngaco kan itu sesat. Untung kurang mas kene guru, boga guru. Alhamdulillah. Tak mulia umat Rasulullah di antara nanti nyata umat Islam ngabogaan sanad, ngabogaan guru sanad keilmuan. Eta guru dijaga. Doakeun apa sekeluarga di desa dengan sehat panjang yuswa. Masih hasil memperyogiga para santri masih sehat istiqomah sehingga hasil ilmu manfaat. Saat itu dari simpuring hadallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.